agar gering teh euy. Ngan iya ya asal tas sudah ngering ge sok naon wae pek kakek hayang teh. Asa hayang nu hasem-hasem ya teh. Si Kanil ka mana mun si Imron? Wah ki can datang ka wae sawah majuna rambeteun itu can anggeus. Ih aing garau ya teh. Dek galak-galak ayeuna teh da karak udang ngering bisi karugrag aing teh. Mau maka sentak sengori ah. Nil. Kadi coba heula Nil tuh, tingan. Aing pangayangan nu haseuh mamsem yo. Nil. Itu lain tuh. Pam 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 pom pom pam 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 pom pam pam. Alau ieu nangka asak juga nama yo amis ngeunah Alau aing pam 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 pom pam pam pom pam pim pim pam pom pim pam pim pim pam 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 pim pim pom. Alau ieu meuni bude ambuan Ni seungit kieu ieu bude kieu aing Ya. Tapi coba heula Nil tuh, tingan. Alau geuning wahaji gogoroan itu wahaji. Alau aing naon waje? Mumpung teu bebeja heulan ka haji ya ka sawah. Sugan. Heuy deuh. Sugan we engah laukan na ieu yo. Pasang jaring. Heuy deuh. Pun tengan isila banget atuh ieu tarangakan lauk ayeuna ieu. Digawe di haji ampun teh geus babaraha puluh taun. Mun can di Paraban. Lauk jair-jair acan haji kunaon-naon teuing. Gone aya laukan. Engah. Gitu. Aing teh nang mulung nahaun mun disebut jala da ieu mah lain jala ieu mah yo. Jaring apa naon lah. Bae ilok lauk atuh tibang di kobak ieu ya. Teu beunang ieu taheunkeun ieu diangkat sore ieu. Nah, ayaan bangun mah ieu. Oh, jair ieu. Dua ramo ge lumayan deh. Dipanggang-panggang atau minyak mah emang lagi ngeunah mah digoreng garing dah. Puntengan. Kadi. Tah, kadari lauk. Loh. Dua ramuan euy. Kadinya tah. Kajaring. Alam arah rojok kadinya lauk. Aingnya tah. Wah, rese koyo dikubak. Si Kanil ka mana deui aing Sinarieun wae kieu can. Tengah-tengah ka sawah. Puju haji deh. Tengah-tengah udang kering meureun moal ka sawah. Haji. Udah kitu di ngaranna jelema mah Ji. Endek galak ke, endek beunghar ke Ji. Aya wae lemahna Ji, aya wae palebah geringna aya kitu. Mun tah ka jelema teh tah sadak gering teh kitu tah ripuh. Ayo we jadi jelema teh rasa nganehna ka batur nyorekan itu ieu sakadaek rasa maneh beunghar. Geletuk we gering kitu tah. Ripuh. Ngan ayeuna geus rada mendingan kieu. Aing por carekan deui wae coba teh bebeja heula aing mangkat ka sawah. Aing kalalauk Nah, kadang tungguan yang menang ya. Ini leuweuh wae di babi teh tah. Ieu teh deui lah. Kemana ieu aing baringung kieu ya usaha geus macet teh wae. Ki Haji sugan ngalong Ki Haji pagawean we ya kieu. Bising mejana pae pan aing. Maka bagian warisan aing cicing wae mah. Aduh. Diheula Di goroan teh meuni ku ngawalu ini kan. Naon sih wae gogoroan wae Pangangankeun si Imron heula coba titah neangan nu asem-asem. Nu asem-asem. Heeh. Buru goroan tuh. Sigana geus aya di sawah mana teu ka imah heula langsung ka sawah geuningan. Sugan tu aya geuning Teang buru. Heeh. Aing hayang nu asem-asem gitu bejakeun. Heeh. Ulah lila buburu. Si Imron goroan ya. Sama sok ngawal euy, sok saruana Mang Imron. Alau Waji mun sagala yang nu hasem-hasem naon nu hasem-hasem. Tai ucing suganan
Geus tai ucing kan ah, nu haseum-haseum mah. Nah, yang pun. Nah, dua ramu pisan euy. Mana sih? Buset dengan. Aduh, aing. Naon dia tuh ieu? Buset, teh ampun aing ieu mah anak bangkok atuh buruy. Aing. Ai sukan teh aing daer dua ramu aing. Mang Imron. Tuh wahaji cenah hayang nu haseum-haseum. Mamayu meureunna nu dang-gering. Haha di eta gogoroan wae deh. Oh, sekane. Naon deui? Aing sekane naon nenek gogoroan wae sia deh. Aing teu menang-menang tinggal lah menang anak bangkong. Alau Mang Imron mah ah, jadi cicing wae di goroan teh. Dia. Nah iya. Dia. Bantuan hal ka dia. Naon sih gogoroan wae ah. Wah haji, cenah hayang nu haseum-haseum. Tuh, aing godong heula dia ya. Pangangkatin heula tadi tuh. Aing. Ah, meunang cok. Tah. Mana? Tah. Mana? Tah. Alau atuh ieu mah buruy Mang Imron. Buset teh ieu buruy. Buruy. Aing ampun aing geuningan. Rek naon ka dia? Wah haji hayang nu haseum-haseum cenah mamayu meureun ah. Duh, hayang nu haseum-haseum antong hese-hese teuing. Lamun teu tai ucing, gosok ku asam huntuna cenah nyerengin. Alau wah haji ngasin okos badot domba. Duh, heunah ngasin di cenah nyerengin gosok ku asam. Aing hayang nu haseum-haseum. Heeh cenah. Aing itu diturut, aing haji teh pasal riweuh aing. Ayo urang neangan ka ditu tuh. Heeh ayo. Aing keur ngalalauk ge bantuan ngalalauk nya. Heeh ayo. Ieu teu beunang ieu lah ieuna jaer dua ramu. Nah ieu Heeh. beres atuh. Aing buat ngalah beunang buruy ah. Ayo. Ayo we haji teh aing. Ayo buru ayo. Haji teh bener. Hayang nu haseum-haseum. Diberi jeruk bali ku bapak. Bang eta jeruk bali. Oh iya jeruk bali zaman ayeuna amis pisan. Nah, kebenaran yo. Budak itu bangun mawa naon si eta? Berenuk apa jeruk bali sih? Kebenaran aing di kaki haji itu barang bawa mah era aing. Soalnya pan aya butuhna oge aing kaki haji teh yo. Nah, ku aing direbut ku aing sia. Nah, tibang budak lindek ku aing. Lila aing si Kanil tibang titah ngagoron si Imron ge ampun aing. Modar sugan ti petak di sawah deui. Aing teh moal galak da geus kabiasaan panan. Teu galak ti kuat teu betah aing. Nil. Kanil. Ampun aing. Modar sugan si buru coba. Di mana emang hajina? Di imah. Duh, aing ku aya we segala hayang nu haseum-haseum haji teh aing. Duh, ampun tinggal tuh aya tuh. Alau ngait. Duh, aya we ngait longan aing. Aing ngait. Duh, Alau Duh, buru-buru haji. Maju deui wae galakna yo. Di mana na itu? Oh di imah. Duh, eta haji aing. Aing. Ilah ayo. Kadang ampun teh ngan aja. Baik. Baik. Ren, mana saya? Di jeruk bali di bawa. Pamali budak mah ulang akan jeruk bali. Emang kunaon Mang Sarkim eta ti bapak urang ngeunah. Ngeunah. Mabok sia budak manu kieu mah yang kalengar. Ulah akan kieu. Ningin ku aing dibawa. Geus ulah ceurik. Eta mah lain jeruk bali ieu. Eta mah bernuk. Terus ayo, penting kena tipu sudah. Aya we milik mah. Pugu aing keur bingung dek ngalongok Ki Haji. Teu mau naon. Da emang na eueuh duit pandek barang beli oge. Kabeneran jeruk bali ya budak. Aduh, enak lu haji cenah yang nu haseum-haseum dek si Kanil. Heeh. Mending ngawara lu yang tibang cutanya anu haseum-haseum ge. Malodar sugan di sawah.
Heh, dapur modal kumaha pan urang di ditu nya tadinya. Oh, Keur ngomean itu mentak teu bebeja heulan oge. ngalau kola ke Mang Imron. Ngomong, Ulah. itu beneran itu. Malah unlock di mana sih Imron? Masalah piaraan aing di alan karek kamari ku aing karak diancromkeun pisan geus di alan. Astagfirullahaladzim sia Imron. Aing ah. Nya mah kieu yo. Ku aing niangan masem-masem teh sikali ngomong teh tita niangan masem-masem ka sia. Yang ngomong, asem atunya gosokkeun kana huntunya. Goblok atuh aing nyengir beuneunan. Alau, wah haji ongkos kambing domba. Ngasin. Kan goblok si aing disarukeun jeung domba. Aing kieu wasia goblok. Naon atuh nu asem dah? Sebanyak sebasang ning buah apa rambutan gitu. Oh, bung-buahan. Bung-buahan. Tapi nu ora keneh. Oh, atuh dah. Heeh. Paret sungut meureun. Buset aing kuat asal kumaha boy sungut aing pararait. Walage atuh sodium. Buset goblok sama. Heuh, andek nyangan dah. Ampun yang haji yang segala paret sungut. Mun tibang neangan nu asem we loba teuing tatanya atuh naon nu asem bawa ka dieu. Aing ka kita ngadang asem. Ada aing teh kos badot karamat mun nyengir. Aduh, aingnya di mana? Aing hasem-hasem atuh. Weh. Set, mau naon sia Kim? Ih aing kebenaran pugu dek ngalongok Ki Haji nya cager nya encan nya. Jih, kebeneran ye. Hajina itu tuh. Di mana? Aing keur titah neangan nu hasem-hasem. Sia kebeneran coba aing nempok. Ih emang aing jeuger ka Ki Haji. Oh, maksudnya tah ieu cocok jeruk Bali ye. Sia mawa ieu. Bari aya keperluan maka haji sia bakal dibere butuh sakumaha we ge. Soalna keur butuhan nu hasem-hasem. Paret sungut. Berarti bari ngabujuk aing meureun hitunganna. Cocok. Aing dek Oh. titah neangan nu hasem-hasem aing kebeneran di aprog jeung sia ye. Nya geus atuh ieu bari bawa yuk. Heuh sia aprogan heula haji ditu aing dek neangan heulan pan aing titah nu hasem-hasem. Ieu na ka mana ieu? Bawa ke haji ke tuh, nah itu tuh haji itu nya. Oh, iya, Cocok sia butuh sakumaha wae ge, Kim. Heuh. Aduh, aing hadena aya Mang Sarkim nya. Heeh. Amis eta mah. Beres eta mah. Amis asem jeruk Bali. Alau Tugas urang neangan nu hasem. anu asem. Buru. Nah, Nyaho wae si Imron taktik aing. Emang na aing mau ieu sote nek bari ngabujuk. Aing nek pinjem duit ka Ki Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok sih Hakim? Lain gua pindah. Buset. Saya ganti Ya. ngaran gua pindah. Cenah gering geus cager bungeuna cenghar nya. Mendingan aing Kim batur. Aing nyaeta ieu karena kudang gering hayang nu hasem-hasem ku aing si Imron si Kandi ditanya nu hasem-hasem kulila geuningan. Nah, cocok ye. Jeruk Bali ye, aya 2 varian rasa. Rasa naon tah? Yo. Ieu mah rasana Oh. haseumna aya, manisnya aya. Buset. Manisnya saeutik, cocok ye. Tibang jagar bangsa kanu riet gitu tah. Ambeien kurap kutu air nu ka ari itu tah. Oh alobatan obat ini. Tah i cocok geus. Duh, sagala neangan nu sejen geus i cocok Ye, ye. maksudnya naon Bang si dagang lain dia. Lain nya ayo we ngapan sabari jeung Pak Haji pelit oge ka euing da ayo we nga teu tegaan panjelemana. Oh, sia biasa bager ka aing. Oh nya alhamdulillah sementara ayeuna mah. Heuh mere meureun carita anak itu. Oh mere Pak Haji piraku meni kudu ngajualan nu kieu ngaranna ngalongok nu gering Oh nya dibere mah aing ada. Aing mah maksa nya aing dibere tampanan aing mah. Oh eta asa kita, geus asa kita jerukna. Siga Yang sepan. siga ngeuna ieu. Nuhun Kim ya. Tuh. Ngan, Tah. Badag sama sok seuri wae. aya perlu saeutik ieu euing teh sabenerna mah ongko. Heuh gua aing geus moal salah sia mah asal barang bere ge naon perlu naon. Ih, pugu geus teu boga beas ieu geus saminggu. Ngecrok heula tuh 35 mah. Meni ampun aing usaha mah usaha. Ngukur kamari ku aing kadengna teh sagala bisnis mobil dam. Ye. Upan bea kamari teh pugu dulur pan kamusibahan. Heuh meni ampun pugu. Ayeuna sia rek ka aing itu mau nginjem apa menta ya. Nya nginjem atuh ngecrok aing ngecrok ka di mana ge nginjem Heuh aing rek nginjem ku aing dibere lamun menta ku aing mau dibere. Nginjem heula deuh atuh paling ge 4 bulan ge digantian. Heuh kajen 4 bulan. Ngan ku aing sabulan-sabulan ku aing dihitung nya. Rek baradu sabutuhna. Batur 35. Budak sugan. Sia ngabudak-budak ka aing ku aing dipopos ya. Oh nya kalem ya tuh Pak Haji. Heuh nya ayo adena sia barang bawa cenah lamun teu barang bawa. Ku aing dileyak di dieu keneh ge. Bong-bong ngaranna nginjem mun digalakan sia. 35 mah aya. Ngan ku aing ya tadi teh ku aing di ieu keun dibacakeun ku aing. Sabulana wayahna cepek. Jadi 4 bulan teh berarti jadi 400.
Era tuh ku kope apa Haji. Ye, sama. Zaman ayeuna mah teu kitu mah mal beres. Oh, sih gitu sama. Tiba nginjem doang. Wajan lah. Heeh, aya. Aya. Nah, pas pisan saya mah nyawa aing boga duit di sakieu-sakieuna teh. Oh, nyai butuh nama gope nyai, eueuh mah nya teu Oh, lima ge sakitu. ajeun. Belikeun kabeas kabeh tah. Oh, nuhun nya. Heeh, disanggu kabeh bae ieu. Oh, nya heuh kalem ya tuh meuni sok. Nah, tempat-tempat ulah yang dibikeun mah tuh dipenta deui. Nuhun nya. Heeh. Aduh. Ting tara cager, Baji lah. Heeh, alhamdulillah amin. Ampun aing si Sarki mah ngah. Sakalina nempuk nempona heueuh aya kitu teh barang bawa. Sok aya tungtungan ngan-nganan kitu aing mah. Duh, tinggal lamun teu bari barang bawa ku aing geus diusir ku aing harita keneh kita. Heuh nuhun ah. Nyangu aing poe ieu mah ye. Meunang tilu gantang mah ye beas ye. Aduh, aing si Sarki mapal wae aing butuh nu asem-asem teh kan yo bedogna kieu si Imron ka mana si Kanir di bang neangan asem ku ngawalu ya aing ah. Ji. Waji. Aduh. Oh, wah itu menang. Aduh, aing Heuh sia iraha bener aku aing dipetakeun teh. Mun eleh ku si Sarki beta mawakeun jeruk balik ka aing. Honya Allah, hayang nu hasem diasaan amis Nel. Heuh maksud aing mah bahasana doang hayang nu asem-asem atuh nya nu amis ke ngeunah. Si Kanil cenah ieu mah amis cenah ulah haji mah hayang nu hasem. Dah aing Cia tah si kanu ku aing bejaan teh. Ayo, Heuh kajian mah. Cokokeun tuh bedog di dapur. Eta naon eta? Jeruk balik tadi si Sarki mawa. Beulahnya jeruk cokot teh bedogna. Duh, aing Nil serwet di calat man. Seri wae. Hayang sia nya seri wae nya. Hah? Dah, tuh cokotna itu tuh parang tuh urut. Kamari Mang Imron. Tuh na itu tuh cokot. Kene Mang Imron di dieu aturan haji. Cokot tuh nya. Buru cokot. Seri wae wajah si Kanil hayangan. Aing mau dibere pisan euy. Ti si Sarki meta. Oh, tadi batur keca aing si Sarki ngan eta aya tungtungna minjem Naon? duit. Si Sarki Oh, ampun aing ah. nginjem duit. Oh. Nah, si Sarki menang di hasil ya ti haji. Kok enak di tangan Nginjem ya gocap mah ya Naon sia rewas-rewasan ka ditu ah. Aing popoh ku aing sia. Moal dibere pisan ku aing sia. So gue moal hayang ieu Tah, ini aya parangna. Ayo. Bahaya. Aing haji teh mun sagala paret sungutnya nih. Mun ngonah tuh ingat kan kos kieu. Aing ampun, teng haji aing gadeng nih, sieun bakal kabagin ulah teh wae hayang meureunnan. Gimana haji? Amis. Pincarekan. Wajah. Atuh ieu mah lain jeruk bali Ieu mah berenuk. Berenuk. Ditipu si Sarkim daek wae haji aing Berenuk gimana tempona eta berenuk eta. Meni pahit. Tahu. Buset, si Sarki ngabohongan aing berarti aing mah. Ya eta berenuk eta. Goblok-goblok teh gitu. Gebok ku sia teh Imron, Kanil. Alau pahit wajah. Atuh eta mah kadaharan naon kadaharan sapi Ya eta mah. ampun aing sia teh dekeun bener si Sarki ngabohongan aing duit 300 ku aing dibikeun. Jangan si Sarki. Buru. Ayo. Ka mana lompatna? Kada itu. Buru ngaberik Sarkim Ayo. Haram jadah si Sarkim ngabohongan aing nya. Ku aing sia Sarkim mun kapanggih beak ku aing sia. Ayeuna aing can cager bener ku aing mun cager bener ku aing diudag sia ka ujung mana we sia. Kep sia. Hasil. Mantap. Kim. Nah sih. Anjir. Si mah berenuk geuningan. Hah? Berenuk aing ku dibolah tadi ke haji itu. Kira aku. Haji ngadat. Teh cek budak leutik cenah eta jeruk bali. Sia mah katipu ku budak. Ya, hasil sianya. Tah aing 35, bang dibere 35. 35 ge untung goblok sama adat-adatan itu haji. Gocap atuh bagi gocap. Wah, aing mah. Gocap heuh uang denger. Duh, Enjeun tong teh nginjem lah. ieu tong injem. Tong Nuhun, Kim nuhun. Injem Uang uang. denger, Uang denger. Nuhun Minjem Nuhun. mah mantap digantian ieu sia mah duit mana. Pokoknya nyawa sorangan pananya di bang di haji. Sia mah meunang eta di haji bari nipu-nipu ge. Pananya hara rese eta teh. Adatnya Ki Haji. Buset, pak tadi di purak pan nya. Heeh. Dibolang, dibuka teh berenuk jerona geus hideung, udah bau. Goblok kita budak. Cek budaknya nu jeruk bali nang teu bapana. Dah, sia ge meuni katipu tapi sia mah mending hasil aing Oh, nyata rada mantap aing ieu. Het aing Nil tuh. Gocap Nil. Gocap. Terusnya aing di kabur ya beusi
Pak Haji eta ngabrik. Oh nyaho hai mendingan ka ditu. Nuhun, Kim nuhun. Nih, Gocap. gocap. Kani lu hayang nyeka. Hah? Mang Imron nyeka. Heeh. Tenang, hayna urang jajan. Jajan. Ka warung. Ka warung. Nuhun Kim. Heeh. Luar biasa Ah. Kim. Kitu pokoknya mah Haji mah kudu ditipu. Heeh. Kemon. Ngemon ah.